Lain tadi pemandangan kumaha. Cek saur pacecep ya mah. Kang Cecep Garut teh kumaha. Ai menurutku lama ieu pemandangan teh endah bener luar biasa ya. Saendah naon ya. Pokona mah saking ku endah-endahna ieu pemandangan anu di sekeliling ieu urang aduh nepikeun ka teu bisa disebutkeun ya ieu pemandangan. Ieu weh tersipu. Terlalu. Terlalu nomor satu kahijina pokona mah ieu mah. Moal mangih pokona mah ieu pemandangan. Matak betahnya ini mah. Aslina. Komo ayeuna bari mawa naon ngaranna teh janda mah atuh. Anjing, kalau janda wae. Bahaya tah. Nah, naon bahayana teh? Bahaya di dieu seuri. Share komedo. Bener. Tapi ketang mawa janda oge karasa nikmat nanya. Ngariung nying babaturan, karasa nikmat mah bener. Bener. Kudu diobrolkeun teh proyek ke depan. Kan kieu ayeuna urang rek nanya. Kata-kata buat teman yang selalu memanfaatkan apa? Kata-kata buat kumaha teh? Kata-kata buat teman yang selalu memanfaatkan situasi. Ya memanfaatkan. Anu butuhna hungkul. Anu butuhna hungkul. Habis manis sepah dibuang. Anjing, bejet eta mah lain ya, habis sepah dibuang. Bejet. Eta mah lain ieu. Ya Allah. Tapi memang teh saeutik babaturan ka ditu memang lobanya anu datang ketika butuhna hungkul. Kan ada kumaha deui atuh. Emang meureun geus kebiasaan gitu. Bener. Paling persenang mah nyareueuh menghilang ya. Bener. Terus jadi Tarjan, Tarjan kota. Aya. Lain eta maksud Tarjan kota, emang aya Tarjan di tengah kota. Jadi sayap segala. Bener kahar ti kukulari kitu mah tuh. Ngomong-ngomong ari ieu naon ieu teh ya? Rante lain keur naon ieu kieu? Itu mustika kan. Oh, mustika. Mustika mana ieu teh? Peninggalan Gajah Mada. Oh, peninggalan Gajah Mada. Teh sambarang jami nu nganggo ieu. Tapi biasa dicobaan ieu? Biasa. Oh, kurang cobaannya. Loh, pentan karaosna ge nya. Tuh, wala halus tuh iya. Gagahnya kasep tuh rantek. Cek saur pacecep ya mah. Kang Cecep Garut teh kumaha? Ai menurutku lama ieu pemandangan teh endah bener luar biasa ya. Saendah naon ya? Pokona mah saking ku endah-endahna ieu pemandangan anu di sekeliling ieu urang aduh nepikeun ka teu bisa disebutkeun ya ieu pemandangan. Ieu weh tersipu. Terlalu. Terlalu nomor satu kahijina pokona mah ieu mah. Moal mangih pokona mah ieu pemandangan. Matak betahnya di dieu mah. Aslina. Komo ayeuna bari mawa naon ngaranna teh janda mah atuh. Anjing, kalau janda wae. Bahaya tah. Nah, naon bahayana teh? Bahaya di dieu seuri. Share komedo. Bener. Tapi ketang mawa janda oge karasa nikmat nanya. Ngariung nying babaturan, karasa nikmat mah bener. Kudu diobrolkeun teh proyek ke depan. Kan kieu ayeuna urang rek nanya. Kata-kata buat teman yang selalu memanfaatkan apa? Kata-kata buat kumaha teh? Kata-kata buat teman yang selalu memanfaatkan situasi. Iya, memanfaatkan. Anu butuhna hungkul. Betul. Anu butuhna hungkul. Habis manis sepah dibuang. Anjing, bejet eta mah lain ya, habis sepah dibuang. Bejet. Eta mah lain ieu. Ya Allah. Tapi memang teh saeutik babaturan ka ditu memang lobanya anu datang ketika butuhna hungkul. Kan ada kumaha deui atuh. Emang meureun geus kebiasaan gitu. Bener. Paling persenang mah nyareueuh menghilang ya. Bener. Terus jadi Tarjan, Tarjan kota. Aya. Lain eta maksud Tarjan kota, emang aya Tarjan di tengah kota. Jadi sayap segala. Bener kahar ti kukulari kitu mah tuh.
Ngomong-ngomong hari iya naon ieu teh ya? Teh rantai. Rantai lain keur naon ieu nu kieu? Itu mustika tat. Oh, mustika. Kamu Mustika mana ieu teh? peninggalan Gajah Mada. Oh, peninggalan Gajah Mada. Teh sambarang jami nu nganggo ieu. Tapi bisa dicobaan ieu. Tiasa Oh, mah. kurang cobaannya. Loh. Pentan karaosna ge nya. Tuh, olah. Halus tuh iya. Gagah. Gagahnya kaset tuh. Rantai